Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Alhamdulillah mengieu kitiasa pangandi pamirsa dina acara dongeng Sunda ti Kandaga Kidagar official YouTube. Hapunten pamirsa nambe pangandeuinya akina punten pisan duh pokona mah sibukna banjirna pemirsa gitu teh ya kahirupan banyak niatna tapi tetep baik kalaksana sareng teu kalaksana mah angin Allah anu ngaturna. Mugi-mugi pemirsa di mana bae ayana oge ditetapkeun iman Islam padinan kesehatanana dijembarkeun manahna digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina sagala rupi balaina amin ya robbal alamin. Urang keur dongeng anu judulna Si Belong Nitis. Ayeuna nicak bagian kagenep kumaha trasan ieu dongeng urang sasarengan dangukeun bae nya. Pamirsa sadejan Hakim Badar dongeng mangga kangen nombean manco nombean ngadangukeun ulah asa-asa di subscribe we di tombol loncengna supados saya notifikasi pami Hakim teraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge ngasa dongeng-dongeng Hakim boh ka grup WA, Instagram, Telegram oge sajabina deui. Hatur nuhun anu parantos satia manco satia ngadangukeun ageun parantos subscribe, like, sareng komen di channel Kidagar official. Urang keur dongengna par asa makna sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Prabu Boma Beluk gogodeg tuluy ngarahuh sanggeus ngadenge sakabeh katerangan Durgo jeung Isnen. Ese pikeun dipercayana para prajurit kerajaan taneuh anak buah Mamang kaula sorangan wani tepi ka ngalakukeun kitu. Hapunten Gusti Prabu, kajantenan ieu teh nyata ayana. Kumargi jisim abdi nyalira parantos ngabuktoskeunana sacara langsung ka tapal wates belah kaler. Ceuk Patih Jambewangsa. Sami sadayana sareng katerangan anu dicarioskeun ku Durgo sareng Isnen. Patok tapal wates parantos ngalih lebet ka wilayah urang. Gardu sareng manara jaga oge sep dibeulem. Di ditu oge aya 8 prajurit anu janten korban. Sadayana gugur mertahankeun tapal wates kitu kaula nun Gusti Prabu. Lamun bener kitu ayana kaula kudu nepungan paman Gantar Langit pikeun nyawalakeun ieu pasualan. Durgo jeung Isnen minangka saksi katut paman Patih. Oge hayu milu jeung kaula lumampah ka karajaan taneuh ayeuna kene. Paman Senopati Guntur salaksama di dieu bae pikeun ngajaga keamanan karaton. Sumohon siap isim abdi mah ngalaksanakeun sadaya titah Gusti Prabu. Cek Senopati Guntur Salaksana tuluy cedok nyambah. Gancangna carita Prabu Boma Beluk Patih Jambewangsa Durgo katut Isnen. Harita geus lumampah sarta geus aya di karaton kerajaan taneuh ditarima secara langsung ku Prabu Gantar Langit sarta papatih kerajaan anu ngaranna teh Patih Ganggeni. Prabu Gantar Langit hiji denawa anu jangkung ngajulungjung sarta mibana 4 leungeun. Sirahna ngeluk tungkulna teu 4 urang tamuna bakat ku jangkung-jangkungna. Sedengkeun Patih Ganggeni
diuk di kursi belah kenca rupaan beungeutna nyeples kawas gaang atawa orong-orong. Angge-angge ceuk urang Jawa mah. Ngan bae mibana kumis anu melengkung panjang tepi ka hanapeun gadona, dua leungeunna kawas cacapit anu reregean. Opat leungeun sejenna rada paronok, tapi mibana ramo kawas ramo manusia aya di belah kenca jeung katuhu. Prabu Beluk diuk dina kursi tatamu, digigireunana nyanding pati Jame Wangsa. Sedangkan Durga jeung Isten Masila meneko dina ubin disatukangan pati Jame Wangsa. Hai cot. Age alo alo. Tot katot. Wilujeng sumping lawas silawas alo yeuh kakarak ulin deui ka dieu. Hai cot. Ceuk Prabu Gandar Langit ngabagiakeun ka Prabu Beluk nu jadi alona. Pangapunten paman, alo teh codar jarang ngalongokan ka paman di palidi. Kumargi geuning janten raja sakitu sibuk na kaulanun. Ngaroris nagara nu sakitu legana teh geuningan peryogi waktu sareng emutan oge tanagi anu langkung. Janda nyuhunkeun hapuntenna, upami alo arang langkung nepangan paman di dieu. Hai tot. Atuh da alo masagara nanti ku sorangan bae yo. Kawas saya kanu jadi bawahan. Tiap poe hayo we nguriling ngaroris madiksakaya nagara. Sakitu anak buah ngaleuyah bari ejeung gararaga. Sadesa bercanten ka bawahan alo teh paman. Tabina upami urang ukur nampi laporan kitu bae tiasa janten laporan nu dugi teh henteu sami sareng fakta nu aya di lapangan. Apanan teu kirang-kirang ayeuna mah geuning. Pajabat anu ngadamel laporan ABS teh paman. Haha, cat. Maka jeung aya laporan asbes sagala atuh lo. Aya bae si alo mah. Asbes mah ieu atuh paragi hateup kegantina kendeng. Hai cat. Sadesa boran asbes paman tapina ABS. Eta teh lain tina rem zaman kiwari dari rem ABS ya sanes tatedabina singketan. Tina asal cenah laporan asal Bapak Senang. Laporan palsu nu kitu teh anu direka-reka saenggana tasan bunga. Kitu paman. Oh, gitu. Hai, tot. Atuh das disingkat sagala kawas budak milenial wae lo. Gaul mudanya si Aroma. Hai, tot. Lain ieu teh. Cara disari-sari alias disasarina. Mari datang rombongan kieu ye. Eta oge aya paman Padi kumaha cager paman Jame Wangsa. Asa kureuwas paman. Kaula mana aya kapentingan ada kumaha ye teh alo. Sae kaula naon jisim abdi mah sawangsul namugi wae. Kanjeng Prabu aya dina kasaean sareng kawaluyaan kaula nun. Hai tot.
Syukur ari cager mah paman. Kaula bunga. Hai kaula mah kieu we sehat jag-jag belegag baik terus nambahan pamajikan. Hai tat. Watur nu nenggal ditampi gasik ditampa. Dibalik merenya enggal ditampa gasik ditampi. Sarta lajeng ditarosan. Saleresna memang aya pasualan anu kada disawalakeun sareng paman. Salaku alias minangka raja anu ngabahu denda. Anu ngabahu reksa di kerajaan tadu. Tapi sadoacana paman ulah bendu, sada ulah gaduh emutan naon-naon. Prabu Gandar Langit kerung, hatena ngarasa heran tuluy ngandika deui. Tat. Sok we banjer beaskeun bae alo. Nah aya basuala naon sabenerna ieu teh ulah nyieun bingung ka paman alo. Ulah nyieun lieur kana sirah. Paman mah geus kolot ieu teh. Sok babari lungleng. Sok babari lieur amun diajak malapah gedang dadarucingan pok sang we lah lo sok da lain jeung sasaha. Ieu anu saleresna mah paman. Barabat bae Prabu Beluk nyaritakeun ngeunaan laporan ti Pati Jamewangsa dumasar tina pangakuan Durga jeung Isnen. Sarta bukti-bukti anu nyata di tapel wates. Prabu Gantar Langit katempo ngarajuk greuwas nampak pangaduan kawas kitu ti Prabu Boma Beluk. Tot. Mani asa bohara alo asa diwentar gelap tengah poe ereng-erengan ngadengen age. Paman teu pernah nugaskeun saha bae oge pikeun mindahkeun patok komo bari ngisar-ngisar wilayah oge ngaduruk gardu jeung manara ti pihak karajaan jin. Apunten paman, aloman teu nuduh paman anu miwarangna. Teu pisan-pisan paman, tapi da kitu ieu teh buktosna. Keke atuh. Ieu teh pan kakarak gaduan atau laporan di sabelah pihak lo, nyaeta di pihak prajurit jaga karajaan jin. Supaya adil sadaya panggihan anu sabenerna urang perlu ngadengekeun oge pangakuan ti prajurit jaga tapel wates pihak kami nyaeta pihak karajaan taneuh. Prabu Gandar Langit harita ngareret ka patihna nyaeta patih Geang Geni anu kulitna beungeut teh burahay beureum. Paman Bade, coba saha anu kabagian tugas minggu ayeuna ngajaga tapel wates di belah kidul. Pinggon ieu teh anu kabagian jaga di tapel wates kidul mah pasukan Kompi 18. Anu dipimpin aku kala kapala prajurit Hulu Balang Domorange Gusti Prabu. Kitu kaulana. Ulun Patih Geang Geni. Lamun kitu samber Hulu Balang Domorangena, bawa ka dieu sagancangna Paman Pati. Sumun tutas pangandika kaulanun isim abdi amit sejak milari Domorange. Jig gancang bawa ka dieu. Cak. Pati Geang Geni cedok nyembah tuluy ngaleos ninggalkeun karaton pikeun adunan parentah nu jadi rajana. Pamiarsa sadayana ulah hilap ya dongeng di alpukahan ku afiliasi di Shopee. Sadayana pamiarsa badia bala dongeng Sunda anu resep balanja di Shopee mangga tiasa balanjana ngelangkungan
produk nu aya di dongeng Aki nu dipajang di dongeng Aki kan tun klik we salah sawios produkna sabarantosna lebet ka Shopee mah pamiarsa bebas bade gulah galeuh naon bae sakahoyong pamiarsanya ku gulah galeuhna pamiarsa di Shopee ngalangkungan link atau napi produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun Bang Rojongna. Oge ulah hilap pamiarsa anu parantos gulah galeuh hatur nuhun pisan mugi barokah sadayana urang lajengkeun atuh dongengna prung Telila patih gang geni teh geus mulang deui ka karaton. Bari ngiringkeun hulu balang domorangge anu beungeutna sarua pisan jeung sireum kararangge ngan bae aya bukan jeung kumisan. Ieu hulu balang domorangge kaula nuhun Gusti Prabu anu mimpin pasukan Jagi di dapur wates belah kidul sami-samingon ieu. Ceuk pati gang geni bari tah domorangge maju ka hareupeun Prabu Gantar Langit. Cedok domorange nyembah karajana tuluy sila mani rekep sirah nangluk tungkul teu wani neuteub karajana bakat ku ajli. Nempo domorange datang durgo jeung Isnen silih teuteub tuluy mencrong ka domorange anu harita ditanyaan ku Prabu Gantar Langit. Hai tot. Kaulah kadatangan Prabu Bamabeluk di kerajaan jin. Kaulah ngarasa dewas sabab pihak kerajaan taneuh utamana prajurit jaga tapal wates. Urang nyaeta ti kerajaan taneuh dituduh geus mindahkeun patok tapal wates. Kaduru gardu jeung manara jaga milikna kerajaan jin sarta nandasa kana 8 urang prajurit jaga kerajaan jin. Serenggeun tugas jaga tapal wates belah kidul teh dina minggu ayeuna diemban ku anjeun. Satana ku anjeun, kumaha jawaban anjeun ngeunaan hal ieu? Ceuk Prabu Gantar Langit bari panonna molotot ka domorange. Samemeh ngawalon cedok, domorange teh nyembah heula tuluy kakarak cumarita. Hapunten anu kasuhun Gusti Prabu sadaya-daya. Sadayana anu disanggemkeun ku pihak kerajaan jin teh henteu leres ayana. Isi abdi mah sareng sadaya anak buah teh pernah ngalih-ngalihkeun patok wates. Barina kangge naon atuh ngalih-ngalihkeun patok wates kerajaan teu aya. Ti dituna jeung teu aya tugasna. Teu aya sabab-musabab sareng alesanana kangge abdi ngalakukeun eta sadaya. Malah henteu kaemutan sakedik ge. Bener eta teh hulu balang domorange. Sayaktosna kitu Gusti Prabu. Jisi mah abdi salam nyariosa ayana. Abdi wantun sumpah sareng siap kangge dihukum upami cariosan abdi ngaya-ngaya atanapi ukur akon-akon. Prabu Gantar Langit netep ka Prabu Bamabeluk tuluy ngandika. Kat, cah kitu geuning buktina lo. Prajurit jaga kerajaan taneuh teu pernah cenah mindahkeun patok kerajaan. Komo ieu mah bari nandasa sagala. Sareng ngabeulem gardu jagana kerajaan jin. Kitu lo. Prabu Bamabeluk ngahulang. Tuluy ngareret ka Pati Jame Wangsa. Pati Jame Wangsa surti pok nyarita. Paman barantos ngabuktooskeun nyalira kata pelewates Gusti Prabu. Patok tos ngalih aya kana 15 tumbakna lebet ka wewengkon atanapi ka wilayah urang. Teras 8 prajurit Jagi tos janten layon di ditu. Kitu oge gardu sareng manara Jagi sep. Kabeulem sadayana malah madesa. Malah mas sesa-sesa wangunana teh masih ngelunkeun haseup. Hartosna kajantenan teh tacan lami.
Teras janten pamohalan upami hulu balang Durgo sareng prajurit Isnen ngabohong ngadamel laporan palsu da buktosna aya. Bari ranjeunna oge dongkap dina kayaan anu taratu. Ngadenge kitu Prabu mau buluk balik netep deui ka mangna. Ketek Paman Gandar Langit, sagedana paman ulah percanten kitu bae kana pangangkena hulu balang Domorangge. Sateacana ieu pasoalan ditaluntik secara telik. Margi pihak kami mah barandos marios secara langsung kata pelwates. Puknos nyata patok tapel wates parandos ngalih tempat nate nyaeta lumebet 15 tumbak ka wilayah kerajaan jin. Oge kapendakan aya 8 prajurit kerajaan jin anu gugur mertahankeun tapel wates. Garuh Jagi gaduh kami oge hancur dibeuleum ku pihak kerajaan tanah. Prabu Gandar Langit netep di Domorangge. Ulu balang, sabenerna naon anu geus kajadian di tapel wates. Tapi aya 8 prajurit kerajaan jin anu tiwas. Coba terangkeun anu cendre. Ampun para luna anu kasuhun Gusti Prabu. Salaresna majisim abdi teh bade ngalaporkeun ka jantenan di tapel wates. Eta ka Gusti Patih mung bae. Gusti Patih teh teu nyondong di kapatihan, janten abdi teh teu acan laporan da teu acan penak. Kalaresan ayeuna abdi diangkir pisan ka karaton janten bade sakantenan bae ieu melaporan ka jantenan anu salaresna di tapel wates. Walon Domorangge. Sok atuh terangkeun anu jendre ka inya hulu balang. Harita teh tengah dinten Gusti Prabu. Abdi sareng 4 urang prajurit nuju reureuh di lebet gardu Jagi. Sedangkeun 5 prajurit anu sanesna ngajagi di tapel wates. Harita teh ngadadak prajurit anu jagi tapel wates laporan yen patok tapel wates saurna nuju dialihkeun. Nyaeta ku para prajurit kerajaan jin. Dialihkeun sanes lebet ka wilayah urang. Tapi na lumebetna teh lebet 15 tumbak mundur ka wilayahna nyalira. Janten wilayah kerajaan jin ngaheuretan sedangkeun wilayah kerajaan taneuh anu ngalegaan. Kami sabaraha kanca anu nuju ngemban tugas ngamankeun tapel wates enggal negor ka para prajurit kerajaan jin harita teh. Margi kalakuan aranjeunna teh tiasa janten bibit rurujit. Tiasa janten kasang tukang, tiasa janten pucuk tigirang kana reksakna hubungan dua kerajaan anu salami ieu sae sareng teu aya pacengkadanan naon. Namun sewaktos ditegor para prajurit kerajaan jin teh teu nampi. Aranjeunna langsung bae narajang kami nya kapaksa kami oge bela diri Gusti Prabu. Derbae perang kajantenan di tapel wates. 8 urang prajurit ti pihak kerajaan jin tiwas. Ti pihak kami oge aya anu gugur nyaeta 4 urang prajurit Gusti Prabu. Sesa 2 urang prajurit ti pihak kerajaan jin teh lelumpatan nyelametkeun dirina. Duana nage ayeuna aya di dia Gusti itu jalmina. Cek Domorangge teu euleum meureun nunjuk ka arah Durgo jeung Isnen. Domorangge anu pipikiranna dikadalikeun sapinuhna ku kakuatan ilmu tenung Pangeran Patala. Teu euleum ngabohongna teh manehna malikeun fakta kalahkah malik mitnah ka pihak prajurit jaga ti kerajaan jin. Atuh kabeh nu jaga atawa kabeh nu aya di dinya netep ke arah Durgo jeung Isnen. Isnen beungeutna pias sedangkeun Durgo beungeutna euceuy beureum. Ngarasa malik dipitnah atuh pok Durgo teh ngawanikeun cumarita sabab teu ngeunah hate dituding lempeng bari dipitnah sakaligus ku Domorangge. Aduh, teu pisan Gusti Prabu sareng Gusti Patih
isi maaf di rumaos ngalakukeun sadaya anu dituduhkeun ku Morange. Anjeunna parantos malikeun fakta. Cariosanana sadayana oge fitnah eta teh. Prabu mah bulak ngahulang. Hatena rada mangmang alias rada bimbang tapi na da puguh dalah dikumaha. Tangtuna nu leuwih kuat buktina jeung kayanana teh ti pihak manehna sorangan nya ti pihak Durgo jeung Isnen anu jelas-jelas disaksian oge geus dipariksa secara langsung buktina ditapel wates ku Patih Jamewangsa. Pok ngandika Prabu Mobelu. Paman Gantar Langit. Asya pamohalan upami prajurit jaga karajaan jin nyalira anu mindahkeun patok. Bari teu aya kasang dukangna teu aya alasan anu kuat. Patok nyalira kedah dipindah-pindah ngaheuretan malah mah ka wilayah nyalira. Teu asup di akal paman. Cek Prabu Bomobelu. Dina kayan kitu. Kolebat jorelat jeleng kalayang celeng ada kaya hiji bayangan beureum nu asup ka jero karaton karajaan taneuh. Atunukeun ngariung kabeh oge ngarenya geuwas tuluy malik ka jalma nu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hehe, kabeneran ngider teh ka belah dieu, ieu menak hungkul nu ngariungna ge yeuh. Para raja, para patih itu geura. Mujek kieu sigana bakal diborong ieu teh. Yeuh. Para prabu anu ngagaduhan kerajaan deh oge paman Patih sadaya ieu ibi maka dia oge bade nawiskeun awu anu amis raos kareut matak dedeyeun ieu oge ieu tah kukurawuna alias sodop jagong raos nikmat geura ieu sok diborong atuh ieu Gusti Prabu sadaya ieu me ieu teh da waktosna ge kabujang seep deh para pamirsa. Deh nya kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lelampahan dongeng si Belong Nitis dina bagian kagenep. Sagatunya urang teureun heula dihaneulem sieum geus sampeureun urang tuna dihanyuang siang geus laeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna atur nuhun ka sadayana pantos satia mancok. Satia ngadangukeun, satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki ulah hilap pamirsa. Murid aki anu bungsu Mang Otong nuju ngadongeng ngalalakon dedemit leuwih buyut. Di palihan channel dongeng Mang Otong nya mangga bilih resep kana dongeng jurig dongeng siluman tiasa dibujeng didangukeun dipalih ditu dina channel dongeng Mang Otong. Urang saserengan ngarojong nyaeta saha wae anu ngamumulai kana seni dongeng Sunda supados dongeng Sunda tetep aya tetep rame tetep nanjir tetep waluya di nagri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya Ki Sunda. Aki namit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.